inget popoean geus gararing jaba barudak nu ngangkatan nyaah geus garing kahujanan deui guloger Allahu akbar sami Allah Allahu akbar guloger Allah eta lohor siga disunut bujur sok siap pernah para ibu-ibu sia ayo nginget-nginget kana popoean keur salat gadenge guludug sia eueuh nu ngangkatan eta 4 rakaat meuni simpel Assalamualaikum buah cileng cangcut behas dudutan sia teh tibang cangcut makana ibu hampura ieu meuni asa hareurin aing mah teu bisa ojah lu bantuan atuh lurah sia teh punurkeun bangku aing meuni enduk-endukan kitu hadroh beh ditu saeutik mun hese ngalengka aing lurah nyeungseurikeun wae da jika mau puas aing tidak gor tuur moal bisa lurah sia aing latihan 3 poe lurah bari nembok moal bisa ijazah ka aing marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jantal husaini marhaban marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu li utammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara nugusim kuring devi hormat ngahaja protokol dipayunkeun sabab Azab Mubarak moal naik-naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol nuhun kol protokol wabil khusus anu sangat dimuliakeun sangat diutamikeun para alimil ulama, para kiai, para asatid, para santri. Kunaon para ulama, para kiai diutamakeun, dispesialkeun. Punten urang moal apal kana hikmah maulid Nabi.
urang moal wauh ka Allah ka Rasulna pendak ge can pernah sareng Rasulullah ningali wajah Rasulullah can pernah nguping swanten Rasulullah can pernah tapi kunaon dina hati urang aya rasa iman rasa cinta anu sakitu hebatna ka Kangjeng Nabi. Hakikat hidayah taufik ti Allah anu tos nanjebkeun iman dina hati urang wasilah sababiyah aya jasa-jasa perjuangan para ulama, para kiai, para asatid anu tos nyampaikan Islam ka urang. Leres teh? Leres teh? Ieu teh aya jasa batur urang bisa ngariung ka dieu. Ku hebat-hebatna cinta orang sayuran. Ka Kangjeng Nabi mulud geus liwat, silih mulud geus liwat. Jumadil awal geus liwat. Ayeuna rek Jumadil akhir masih keneh muluda. Emang kahayang aing teh kitu. Ameh teu libur aing. Hebat ya cintana orang sayuran. Di mana timbulna rasa cinta? Aya nu ngawawuhkeun ka Allah ka nabina saha para ulama para kiai. Leres? Aya jasa batur ieu teh. Leres henteu? Yuk kita belajar berbuat jasa untuk orang yang lebih banyak jasanya kepada kita. Jadilah orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Leres? Cing atuh ai pangijeng ustad jeung kiai teh di jalan kirang bara mere rokok. Atuh nanya-nanya ka ustad teh. Padahal mah anakna dididik ku ustad bisa ngaji, bisa ibadah, akhlakna mulia. Eta aya kolotna santri pangijeng ustad di jalan teu nanya-nanya acan. Aya nu kitu di dieu? Sok mitnah ka batur teh. Teu aya di dieu mah nya. Teu aya nu ngaku. Padahal malamun anak nangis dididik ku kiai, ku ustad bisa ibadah akhlakna mulia, maaf anu kaca candak mulia mati payun kasebut-sebut indung bapana kabawa mulia. Leres teh? Anak saeta teh ku rajin ibadah, ku pasehat maca Qur'anna, akhlakna mulia. Anak si Edi meni bisa eta si Edi ngadidik anak pajarkeun menang si Edi. Eta kiai nu ngadidikna disebut henteu? Tolol. Kiai nu ngadidikna teu disebut-sebut. Tapi giliran aya oknum santri goreng akhlak, belegug, bedegong, maaf. Indung bapana mah teu kasebut, tapi kiai nu jadi guru na kabawa goreng. Leres teh? Santri mana eta mah digoreng akhlak itu? Biasa kiai eta. Kiai teu mais teu meulem kabawa goreng. Giliran alusna teu kasebut-sebut. Nantak doakeun ya para ulama para kiai sing diparanjangkeun umurna. Wal jadi jelema ngarti lamun teu aya guru. Leres teh? Ieu kebenaran hari guru nasional. Ingat-ingat ya guru urang nu geus ngajarkeun alif-alifan baheula. Teu ujug-ujug bisa maca kitab gundul. Hei kiai, lamun eueuh nu ngawawuhkeun huruf hijaiyah baheula ka urang. Leres teh? Sok pararoho ka guru-guru baheula. Anu geus ngajarikeun anak ngajarkeun alif, ba, ta, sa. Baheula macan aya ikro zaman urang mapan. Diejah leres teh? Anu fatah, anu jabar, aya di dieu naon? Jabar. Nah kuring mah patah baheula alif patah a, alif kasroh i, alif doma u, a, i, u. Hiji-hiji baheula mah kitu. Leres teh? Baheula. Ba patah bapa, alif patah pa, ba doma bu baheula. Dalgin sukun doma dug bapa budug baheula mah kitu. Aing keur diajar nepi ka diteke sirah aing ku bapa. Ku pinter-pinter na ngejah baheula si Asep. Bapa budug gede ejah ku aing. Pinter. Ari ayeuna mah ikro, ayeuna mah langsungnya aya namanya.
a kararitu ayeuna mah ngaji teh budak ababa bitati kararitu ayeuna mah baheula mah jaman urang diej moal bisa maca kitab gundul lamun urang syariat teu diajar huruf hijai kunaon eta guru-guru huruf hijaiyah baheula dipopohokeun padahal eta wasilah utama eta teh moal jarari kiai moal jarari ustad lamun teu diajar heula huruf hijaiyah baheula leres ulah ninggalkeun wasilah sabab ku aya wasilah hasil kana maksud lil wasail hukmul maqasid dengan adanya wasilah maka berhasil pamaksudan leres bulurah palurah bisa naik sabab aya wasi makana kudu daek silaturahmi kieu mana palurah bulurah di dieu teh atuh tadi ngomong lurah aing neangan untung teu macok ih sebel deh alhamdulillah keur ngamalkeun wasilah sadar da moal naik ka luhur lamun teu didukung ku rakyat matak rakyat keur acara kieu datang alhamdulillah sing soleh balurah insyaallah huisan palurah teh saorganisasi jeung kuring teh organisasi perkucarsi Persatuan Kumis Carang seluruh Indonesia ketua teh manehna ketuana aing sekjen sing sehat palurah sing sehat aya di calon dewan tah dila awas kalau mau naik ka luhur sing inget kana dihandapnya kuring moal asa-asa apa naik-naik deui ayeuna naik deui teuing resep naik setan jadi viral dila rek naik deui bah cenah mun eueuh bosen naik wae insyaallah sing amanah ulah poho ka urang sayuran kayak ka dieu nya bisa anu butuh naon di sayuran bere bisa eueuh uyahna sayuranna mah geus aya teangan ku dilang ke ustad-ustad para kiai anu ngabutuhkeun mobil pangmelikeun mau mobilan eta mau mobilan kiai cenah jadi TK deui nya nyaho mobilan dukung perjuangan agama nah nya tadilah nya insyaallah sing amanah sing asil sing sukses sing berkah amin sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala yang ulah poho ka aing gitu mun geus dilantik teh WA Haji aya nomor rekening gitu ih amit eueuh nu nanyakeun nomor rekening ka aing eueuh insyaallah bakal jadi anak buahna Jenderal Taufik teh kan jamaah sim kuring kene alhamdulillah eta teu asa-asa ya bager ngan galak tapi bager tak ulah aneh dila lamun panggijeng Jenderal Taufik eta sangar tapi hatena masyaallah teuing teh nyaho bager soleh eta sabab eta murid pun biang kapungkur di Cikampek ngaji na di pun biang kapungkur alhamdulillah berhasil tina santri anu jadi jenderal alhamdulillah geus takdir Allah mah kitu pan nya alhamdulillah naon bae pamaksudan anu aralus anu maslahat pikeun masyarakat khusus pikeun umat ku Allah ulah dihalangan sing dilancarkeun sing diijabah doakeun ieu para ulama para kiai hitung-hitung balas jasa urang ka para ulama para kiainya doakeun kuno saya doakeun ana siri paranjangkeun yuswana siri tambih sehat wal afiat tambih barokah ilmuna tambih milik rezekina tambih istrina jatuh biasa we teruskeun tina a we wungkul ai minna eueuh
itu nini calangap rek amin terjadi kunaon ngeus gitu ya lalaki satuju kompak lalaki mah satuju lurah ge luak lieu heula satuju cenah bieu kaciri lurah teh dieu satuju cenah bari leungeunna dihanap kieu ibu-ibu satuju pasti kan doa terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah di luluh nini nu penting doakeun para ulama para kiai para asatid para anjang yuswa sehat wal afiat berkah ilmuna tur manfaat garampang milik rezekina kanggo bekal berjuang di jalan Allah putra-putra turunanana sing saroleh solehah sing aya nu mampu neruskeun kana perjuangan-perjuanganana amin ya Allah ya Rabbal aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Palura jajaranana nu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan jadi pemimpin anu amanah khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW keluarga besar masyarakat kampung sayuran keluarga besar jamaah Masjid Nurul Ikhlas anu diketuai panitia ku saya teh nu sok kawaan we teh tadi Kang Tony iya tah kering deui Tony deui sieun meureunan Pak Tony teh sieun sasa bubarok teu datang we kering bah ulah hilap 3 dinten deui geus teu loba ngajawab isuk-isuk kering Tony deui bah kisonten anggata bubaraha jam baraha we bebas pusing Tony digitukeun beres salat asar biur berangkat karek naik suku sabelah kana mobil kering hi Tony deui we hi geli deh Tony ganggu terus bah posisi di mana karak naik cokor sabelah dan aku suku aing kudu dipoto yang bukti riweuh begitu berangkat nyampe ka dieu abdi Tony wah jelema sok ngaganggu aing Tony ya Allah eta aya perjuangan aya pengorbanan acara kieu teh teu ujug-ujug terjadi satahun Mang Tony nyerian tanggal hayang nama mulut geus beak Mang Tony bulan naon we baheula tah di medil awal akhir geus jadikeun alhamdulillah eta perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dikorbankeun ieu harta dikorbankeun aya tenda aya panggung aya sound system pan ieu lain nu panitia eta nu batur kamera sagala rupa aya nu batur lain nu si Tony geuning dipasang di dieu pan dibayar make duit para panitia para jamaah leres teh ting lunas ting encan lunasan Pak Tony encan lunas berarti aing nu dianyu jadi kanyahoan kajebak ku aing harta dikorbankeun tanaga dikorbankeun para santri ibu-ibu bapak-bapak para pemuda milu ngorbankeun tanaga ngabebenah ieu tempat bahkan nu masak di isu segala rupa opor meuli macem-macem aya goreng luk emas aya geunang asepnya ho tadinya tuh alhamdulillah menang ibu-ibu eta teh menang masak nini alhamdulillah tanaga dikorbankeun pikiran dikorbankeun dagdikduk Pak Tony sian si asep bubarok teu datang dalmun teu datang atuh digebugan ku masyarakat dileyak Pak Tony naon sababna acara mulu dan ngalibatkeun masyarakat sanes acara pribadi berarti acara masyarakat lamun tos ngalibatkeun masyarakat luas hati-hati panitia sok terehkeun aku fitnah sabab masyarakat kabagi dua aya nu pro aya nu kontra ka panitia pasti aya bae ketika acara sukses tanpa ekses teu aya halangan mubalik kori dadaratang teu aya nu komen macam-macam
Tapi ketika acara gagal, kori teu datang, mau balik teu datang, riut sirah panitia. Ainu pro maka panitia ngadukung ngupahan bae, sabar, ieu mah ujian ti Allah. Beda jeung nu kontra, mahido nyalahkeun bebeakan. Sok aya nu kitu. Nah, aing teu percaya si eta jadi panitia. Tuh. Geus mah galak teu milu udunan deh. Teu mere duit-duit acan. Panggalakna aya. Nyebut ayana ge lalauna. Siga nu sieun. Malah ada dia banyak kompak sadena alhamdulillah. Buktina bari hujan gerimis ke pinuh, masya Allah. Kuring mah yakin ya mah. Diuji orang dia ku hujan, tapi tengeureunnan karena semangat meludan, karena pengajian. Yakin kuring mah orang dia mah tukang ngararaji. Ngaji sok patukang-tukang. Ieu mah para pecinta, ieu mah para pecinta Nabi Muhammad sing jadi saksi cai hujan. Di bawah muludan jadi subur, pertanahan, perkebunan, nutani nu nyawah. Amin. Jadi subur. Tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan. Naon bungkusanana Asep? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eusina ieu bungkusan naon? Pangaosan, pangajian. Ai pangaosan teh tina kalimat pangaos. Naon hartosna pangaos? Harga. Disebut deui ieu pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean menuju majelis taklim, maka eta sami jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun dua dampal sampean menuju majelis taklim, ngariung sareng para ulama, para kiai, para asatid, uihna kengeng ilmu, kengeng doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Sanes amin amal. Amin amin we kenceng indit henteu. Hareupeun imah aya pangajian hare-hare pura-pura teu nyaho. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Salaki ece eta teh. Atuh. Ieu lain yang ibu-ibu, lain yang lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mah tong dibahas, nu paling rajin ngaji di mana-mana ibu-ibu. Teu aya kacape ibu-ibu mah. Kompak di mana-mana. Isuk-isuk rutinan minggonan hadir ibu-ibu mah. Belaan pagawean di imah numpuk ditinggalkeun. Seusehan ditinggalkeun ke nyeuseum mah balik ngaji. Aya nu kitu aya. Taha denge pepen aya. Bahkan anu nekat ibu-ibu mah ka pangajian, marawa seusehan. Ek nyeuseum kiai meureunnan. Ya nu susah bapak-bapak. Kiai mah kiai di majelis ngabahas wudu, ngabahas fikih, hare-hare bae di imah. Bapak-bapak. Tak kuring lamun di pangajian Cikampek sariahan minggon antara loba ngondang lalaki. Olok undangan. Sebarkeun 100 nu datang 5an. Aki-aki kabeh. Mau 4 sare nu hiji batuk. Mematahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000. Hebat ibu-ibu mah ngan olok kejo. Teu kaop ngasongkeun kadaharan. Teu ngitung menit detik ledis. Hilang dari peredaran. Mentak tong aneh ibu-ibu mah tiap balik ngaji tas nang ngadadak lalin tuh. Ai panon maka kiai leungeun ngopepang ngatur sleting tas cau liwat tewak bebeskeun jeruk tewak dedetkeun nepi ka piring panitia laleungit milu ka asupkeun meureun wah si Asep sok tahu emang nyaho ece da kuring mah di luhur posisina ibu dihandap sok jelas. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet. Dia dilebet dia. Alhamdulillah apa lurahnya bianya awetnya.
cau jeruk awet luak lieu gitu. Tadi lurah kieu digireun aing tadi. Eta teh modus nempo batur meleng. Batur meleng cau leungit hiji. Di kantongan ku lurah. Sok teu percaya kodok. Nah kantong jalan lurah pasti aya cau. Cau raja. Ya Allah. Ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet. Kiai ceramah manehna dijuru duaan milu ceramah. Ayo we ngobrolkeun tiung batur. Atuh tiung manehna pikiran can lunas-lunas. Lamun ngajar bapak-bapak mah adem, tenang, sunyi, senyap, henteu gandeng, teribut, da malolor. Bapak-bapak lamun asup ka majelis luak liuk. Neangan tihang jeung tembok. Jang naon jang ngatur strategi. Strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok. Lamun tonggong nempel kana tembok, dilanjut strategi kedua, nilepkeun sirah. Tek. Geus damai bapak-bapak mah. Tak masing-masing baroga ciri khas, ibu-ibu baralik ngaji, nu dibawa lain ilmu, naon kiriditan. Mun bapak-bapak balik ngaji naon nu dibawa dahdir. Masing-masing gaduh ciri khas. Ya Allah ya Rabbana, sing berkah bae sadayana. Paranjang umur sing istiqomah. Terus syiar Islam ditinggalikeun insya Allah. Mudah-mudahan ya pengorbanan para jamaah, para panitia, baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Rizkina, ekonomina, usahana, pamaksudana, cita-citana urang dieu khusus nu halaladir sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Bisnis usahana mudah-mudahan sing leuwih berkah buat bekal ibadah ka Allah Subhanahu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung orang jadi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibandingkan jeung umat nu sanes, urang teh umat Islam umat nu paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Di mana ngukur kemuliaan orang Asep dibandingkan jeung umat nu sejen? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu? Umat nu sejen berarti aya salat 5 waktu. Apa orang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan? Umat nu sejen teu aya puasa Ramadan. Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh? Umat nu sejen teu aya haji umroh. Coba orang tafakuran ayeuna ku urang. Lamun ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah, make salat orang nu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Punten ieu mah khusus jang pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri. Rek ngukur kemuliaanana di hadapan Allah, make salat nu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Asep Mubarok sadar diri, lain suudon ka Allah, lain goreng sangka ka Allah. Ngan lamun ningali kualitas tina salat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan, boro-boro bisa khusyuk, tumaninah ge can bisaeun. Duka urang dieu mah kumaha? Sami sing tegas tuh ngajawabna kompak supaya hati kuring tenang, berarti kuring loba batur di dieu. Boro-boro khusyuk tumaninah ge can bisa. Takbir nepi ka peureum-peureum hayang katempo khusyuk. Ini ka muter leungeun. Allah. Hu akbar. Teu naon bisa aya gigireun urang nu salat takbirna muter heula. Suudon wes husnudon alus sangka berarti eta jelema keur ngakurkeun niat nu diucapkeun ku letah jeung niat nu digeterkeun ku hat hayang mantep Allah. Ieu mah memeh salat nempon tu takbir muter ribut di paimaran. Tuturna mah salat henteu gelut we dina sajadah.
gara-gara parabu takbir. Husnudzon be eta jelema keur diajar khusyuk. Naon sababna Asep? Jujur, nu ngaranna setan iblis janji di hadapan Allah bahkan sumpah hayang dipanjangkeun umur eta iblis jang naon ek neangan pibatureun jang di neraka ti anak incuna Adam. Dendamna mah ka urang ka umat Rasulullah akhir zaman. Lain di luar ibadah bae urang keur ibadah ge digoda. Takbir nepi ka peureum-peureum Allahu Akbar hayang khusyuk begitu bar leungeun kana dada hate nu digoda pangheulana. Sok aya nu sok teu puguh eta hate keur salat. Mun lalaki inget kana dompet. Di mana? Eta keur salat hate neangan dompet. Duh, jaba dina dompet aya foto nu ngorah. Eta keur salat. Mending geus kabayang pamajikanna anu kolot mawa ember. Salakina keur salat ditakol huluna. Da dompetna kapanggih. Eta geus muter pikiran di mana. Aduh. Allahu Akbar. Lebeng sami Allah. Begitu sujud. Oh, di WC. Kapanggih nama keur sujud. Eta setan pinter ngagodana. Hate digoda di keur salat. Leungit kahusuan. Salat lohor gara-gara guludug di sada. Ingat popoean geus gararing. Jaba barudak nu ngangkatan. Nyaah geus garing kahujanan deui. Guluger Allahu Akbar sami Allah. Allahu Akbar. Guluger Allah. Eta lohor siga disunut bujur. Sok siap pernah para ibu-ibu syahyo nginget-nginget kana popoean keur salat. Gadenge guludug sia eueuh nu ngangkatan. Eta 4 rakaat meuni simpel. Assalamualaikum. Buat jeleng. Cangcut BH dudutan sia teh tibang cangcut. Menengelehkeun kahusuan salat eta gara-gara popoean kutang. Ya Allah ya Rabbana. Aya nu kitu deui. Heueuh ti dieu lolobana. Hate diganggu, benar. Panon diganggu keur salat, pinter eta iblis. Terutama lalaki tah mun salat berjamaah. Allah. Ai brai teh panon lain ningali tempat sujud lain. Macaan samping batur. Tuh BHS. Can kabeli mahal. Tapi da atlas ge alus Allahu Akbar. Dan bejana atlas ge mahal ayeuna mah. Wadimor sami Allah. Aisyah rekamana. Salat mah pai harga samping. Makana ibu hampura. Iya meni asa hareurin eng teu bisa ojah. Lu bantuan atuh luras ya teh. Punurkeun bangku eng meni enduk-endukan kitu. Hadroh beh ditu saeutik. Mun hese ngalengka lurah nyeungseurikeun wae da. Jiga mu puas aing teu dagor tuur. Makana maaf ibu-ibu, lamun boga budak lalaki sok salat ka masjid. Wayahna bajuna pakaianana atur ku indungna. Ulah aya nu merek-merekan di tukang. Polos. Mun hideung, mun hejo, koneng, biru. Berem, polos. Lamun dipake berjamaah, naon sabab ngaganggu. Kenapa non batur nu di tukang? Budak lalaki duaan mereka kaos tina iklan ku indungna dipakekeun salat. Hiji tina kacang Garuda. Menengah jeblak di tukang ini kacangku. Hiji babaturanana tina kapal api kopi. Jelas lebih enak. Ayo teh salat di hareup eta ustad di tukang. Teu husu da maca kaos. Ini kacangku. Gigirna jelas lebih enak jadi nyambung. Ustad keur salat mikiran kacang, ieu kacang nu mana?
lain nyengir mikir encum uun udah ya dengekeun ngaganggu eta teh lantak kai berjamaah mah kudu polos kudu mikirkeun batur lain mikirkeun diri sorangan ai berjamaah mah panon diganggu hate irung hati-hati tah imah nu deket masjid waktu na sholat ulah ngagorengan lauk asin khawatir jelema nu lapar sholat lohor melengking lain husu lain lapar nu geger masjid teu mikir ayo ngagoreng pedak lauk asin hasupna mulek ka masjid sholat langsung murilit aduh cocok na jeung peuteui sambal goreng sanguna diliwet balik sholat ngaliwet Allahu Akbar ai sia reka mana sholat mikiran liwet irung diganggu ceuli imah nu deket masjid hampura wayahna waktu-waktuna sholat ulah nyeretel musik hargaan jelema nu keur ibadah di masjid bener teu masing-masing kiai musik kuring kaset kuring salat mah salat bae jeung nu ibadah ulah coba-coba ngajak masing-masing sadar diri dina hiji waktu lamun anu kamaotan di imahna nu diteangan jelema nu sok ibadah dipenta doana bener teu ka ustad ka kiai ulah ngajak masing-masing nu bisa ngamandian mayit ripuh cek kiai masing-masing sok sia mayit mandi sia sorangan kiai na kejem leung lamun anakna beunghar daripada bangke bapak bau eueuh mandian tehkeun kana mobil bawa ka mana steam aya mayit di steam sekalian mayit ganti oli butuh teh kudu ibadah butuh ku doa-doana leres teh nonton masing-masing teu bisa masing-masing jeung jelema nu sok ibadah sabab urang butuh ku naonna ku doana leres ieu mah sadek daek kaset ngajeleger baladag batur keur salat di masjid bisa aya preman balik muludan insap lohor salat can kuat ceuli kaset ngejeleger moal bisa lurah sia aing latihan 3 poe lurah bari nembok moal bisa ijazah ka aing gara-gara ceuli eta salat make kikieuan jantu belah ditu ngajeleger musik ka masjid gadenge aku sih ruku ngebor goblok. Pak Tony hampura geuning Tony kakak kabor ku aing. Palingan aing ngebor bieu mun asa getek bujur. Aya kumis Tony. Ya Allah ya Rabbana. Ceuli kaganggu. Ustaz ya Allah Gusti. Saya saing aya kasep aing nyium aing mancung bodas bisa dicoplokeun pindahkeun ku aing ka dieu sing sehat Ustaz sing sehat tuh poho dia aing nepi ka mana tadi teh ceuli kaganggu panon kaganggu irung hate encan nu hiji ieu maaf ulah waka santri ulah ka jamaah kiai na ge eleh
kahusyuan eta kiai salat leungit gara-gara teu kuat kagoda kudu hiji ieu naon kiai salat nahan hitut. Jujur ku eta mah tumbang sadar ya. Sakumaha husyuna eta kiai salat geus ku hitut mah taluk atuh dibatalkeun nyaah sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang pan eta dilema eta pertaruhan besar-besaran antara ya dan tidak. Ya tembakeun, tidak tetap dalam pertahanan. Tapi kan resikonya berat. Salat nahan hitut sok. Coba tolong saksikan dengan seksama. Bagaimana reaksi orang salat nahan hitut? Eta nu salat nahan hitut ti bujur ka hulu ngagerebeg gitu. Geuning asepnya ho aing ngalaman. Sok ibu pernah teu ngalaman? Ayo jujur jawab sia. Keur salat nahan hitut ayo. Tan dulu lebih jelas mah ibu-ibu. Mun ibu-ibu keur salat nahan hitut ngagerebegna ti handap, rokna panjang. Makanya bapak-bapak lamun berjamaah di masjid hareupeun urang anu ngagerebeg ti bujur kasirah itu patut dicurigai. Eta jelema keur bertahan nahan hitut. Tong asa-asa batalkeun beti tukang, gereuwahkeun ku urang. Wey, pret langsung ngabeledak eta. Sabab kondisi knalpot racing Airman eta keur melengeh saeutik. Keur empet-empetan eta teh bertahan. Digereuwahkeun kan melongo berotak. Jauh tina kahusyuan. Boro-boro husu tumanin hage can bis. Jujur, leres deh. Asep lamun lain gara-gara salat, mungkin gara-gara puasa Ramadan orang jadi mulia, maaf. Kualitas puasa Ramadan orang masih jauh tina kasampurnaan. Jujur, orang puasa Ramadan karak menang lapar haus wungkul. Ganjaran laleungit. Emut Kangjeng Nabi ngemutan dina hadisna, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atshi. Teu saeutik berarti loba. Umat kami di akhir zaman ngalaksanakeun puasa ngan ukur menang lapar haus wungkul, ganjaranana teu aya. Gara-gara naon? Teu bisa ngajaga lisan. Ngabuburit puasa teh asar nongkrong di jalan eta biwir lain istighfar, ngagosip ngomong-ngomong tatangga. Keur puasa mantak leungit ganjaran puasa. Encan panon ningalian orat istri ngabuburit alasan mah bari puasa ka mall. Di mall teh tetempuan balatak sagala rupa aya. Napa tuur, napa bitis, napa pingping, bujal ge bararijil. Si Asep sok tahu emang nyaho. Pernah kuring boga pengalaman balik ngaji muludan berang-berang. Meh ka imah ka mall heula. Noel ka supir, "Pir, hayang nyaho mall." Begitu parkir di mall, satpam nyamperkeun kuring make jubah. Udeng sorban, satpam curiga meureunnan. Berang-berang anu gagaya bagan make gamis. Disangkana aing tariris. Teroris. Satpam nyamperkeun. Dari mana, Pak? Balik muludan. Mau apa? Atuh hayang ka mall, hayang nyaho emang mall sia. Kok Bapak pakai jubah? Jubah aing. Masalah buat Allah. Nu masalah teh aing keluar ka mall make rok eta salah. Ieu mah jubah lalaki. Ada apa-apa di mobil? Aya bangku. Kana nyakun hayang nyaho wae. Berkat di panitia muludan. Coba tolong dibuka, Pak. Astagfirullah. Pir, buka. Pantau mobil buka. Ayo kardus 5 di ditu mah. Lain kode aing ngelingan.
ya kardus nu kahiji buka set bolu lain bom lain ya kardus nu kadua buka ranginang opak yang dodol araraya pada dedet ya kardus nu kaopat buka ceruk sau apel aya komplit panitia belah ditu mah ya kardus nu kaopat buka sangu lalabna aya jeung ditumpangan bakakak di luhurna teh hayam bakakak keur kieu aneh bakakak mah dicolok teh sok kieu bakakak lain bakekok ieu nu kalima mun gede ieu kardus buka beas di ditu mah mere beas batoni melototan aing wae ka dieu malikna ya Allah ya Rabbana bu jeung satpam berarti Pak Ustad wih ngaos tadi aing ngomong geus muludon satpam atuh mangga asup ka mall naik lantai 2 tangga eskalator lift karek naik sabelah karena tangga nu hiji awewe nyodok siak jadi hareupeun aing jadi di luhur posisina ta awewe rokna pondok lurus eta panon kana bujur hancurlah hatiku atuh rek teu hancur kumaha kuring make jubah make sorban hareupeun panon bujur nongtot serba salah hate mah kukulutus hanya kalah aing ka mall make jubah coba lah mun make jaket jongjon aing neuleuna geus pe tungkul bari nyekelan tangga tungkul bari istighfar teu eureun biwir astagfirullah hate mah isteta biwir mah teu eureun istighfar panon teu tahu diri red deui aing kieu deui ya Allah sakitu teh panon ustad komo panon lurah onto lurah mah teu bebeja geus sengaja-hajakeun nempokeun aurat emang Rasulullah tepat ieu ucapanana ciri kana datangna akhir zaman diantarana leungit diangkat ka era awewe yarfa'ullahul haya'a minan nisa diangkat sifat era awewe di dunia eta ciri-cirina kana akhir zaman awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marangke calana nu salakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina pajar gente model gaul nyieun erok teu diukur make napa luhur da hayang katempo kenal pot zaman geus diangkat sifat era awewe anak-anak urang sing saroleha amin nengnya santriat ieu sing istiqomah nutupan auratna insya mantak leungit ganjaran puasa gara-gara ningalian aurat is keur puasa leungit ganjaran ngan ukur menang lapar haus wungkul asep da akang mah tiap Ramadan ge tara kaluar ti imah sieun leungit ganjaran puasa sabab ningalian aurat istri bae akang mah di imah bet isuk nepi ka sore hebat. Naon kegiatan akang salila puasa Ramadan ti isuk nepi ka sore di imah nya ti isuk mah sare asep biasa nepi ka lohor karak tadarus ka sorenakeun karak we nonton TV geuning nonton TV pan asep Ramadan mah dina TV ge pengajian
nya Kang abdi ge apal tiap Ramadan dina TV pengajian agama terus siar agama. Tapi aya nu bahaya Kang. Naon iklan. Kang teu nempo ping-ping awewe batur di luar. Tapi di imah jelas dina TV, herang ta ping-ping. Naon iklan hand body. Wah nu budug mah. Nu herang menang milih ping-ping lagi. Hayang nempo kelek awewe batur na TV Rexona. Bener teh. Hayang nempo dada awewe batur na TV ayana iklan sabun gift. Merawat kecantikan kulit Anda. Leres teh. Tapi da nyara rambung iklanna. Hand body jang ping-pingna ditingalikeun. Rexona jang kelek-kelekna ditingalikeun. Sabun gi pejang dada-dadana ditingalikeun. Nyara rambung eta iklan. Ngan hiji iklan nu teu nyambung, tiba heula nepi ka ayeuna. Naon? Softtek. Teu kaharti, jeung naon teu ditempokeun. Heuh atuh pan eta mah ilegal. Teu kaharti ku lalaki. Iklan dengan softtek ajol-ajolan naon maksudna teu ngarti kuring nepi ka ayeuna. Kuring nepi ka mikir oh berarti softtek mah jang awewe anu ajol ta eta bae geus ulah jero teuing bahaya. Geus leungit ganjaran puas sing ditarima ibadah puasa Ramadan nu taun kamari. Loba kasalahan kakurangan sing dihampura ku Allah. Bari paranjang umur sehat panggih di jeung Ramadan tahun 2025 kurang leuwih 5 bulan deui urang panggih jeung Ramadan sing paranjang yuswa sehat berkah rezeki jeung ibadah. Sekedap deui 5 bulanan kurang lebih urang mayunan deui sasih Ramadan bulan premium. Non premium bulannya makan dan minum. Bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit dan pertalit perut terasa melilit. Meskipun premium pertalit insya Allah di bulan Ramadan orang mual hilap karena solar. Naon solar? Solat tetap lancar. Insya Allah di bulan Ramadan tahun 2025 orang mampu ngebentuk Ramadan menjadi bulan pertamax. Naon pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Lamun geus dipigawe sadayana insya Allah di akhir Ramadan ke 2025 urang sadayana kengeng bensin. Naon bensin? Benar surga itu indah. Amin. Ajar dog wae. Urang dieu mah di bibiti di menang taman surga Allah. Sing jadi doa eta teh sing menang taman surga Allah. Amin kuduna mah tadi. Sing menang taman surga Allah. Mudah-mudahan sing diampura ku Allah kakurangan ibadah Ramadan kamari. Atau sing jadi amal soleh amal-amalan urang anu geus dipigawe Ramadan kamari baik tadarusna silaturahmi sedekah zakat infakna mudah-mudahan sadana sing jadi tabungan amal soleh. Lamun lain gara-gara puasa Ramadan mungkin asep gara-gara haji umroh jadi mulia punten Pak Haji Bu Haji kualitas ibadah haji umroh urang masih jauh tina kasampurnaan. Urang ngabalik teu Mekah Pak Haji karak menang kopiah bodas. Bu Haji balik ke Mekah karak menang abaya, menang meli di hotel di Madinah. Ngarasakeun nikmatna salat teh di Mekah da dihareupeun aya Ka'bah nepi ka careurik jamaah. Jujur ya manucan nasib sing geura-geura nararasib. Sing geura bisa ngarasakeun nikmatna sujud payunan Ka'bah. Urang dotos kadar itu ngarasakeun nikmatna ceurik ngarasa isin ku Gusti Allah. Tiap sholat eta jamaah nu ti Garut hajian umrohan di Masjidil Haram careurik ningali Ka'bah begitu balik ka sayuran Pak Haji Bu Haji di sayuran sholatna henteu ceurik deui. Pertanyaannya kemana air matamu Ji? Geus beak di Mekah ziarah ka Rasulullah di Madinah
Begitu di payunan Rasulullah, di makom Rasulullah, mengucapkan kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah. Banjir cai mata, ngerasa isin ku Rasulullah. Begitu balik di Madinah, Pak Haji Bu Haji kasayuran, maca solawat ente cerik deui. Kemana? Air matamu. Ji, isbeak di Madinah. Jujur Pak Bu, ulah anu kakarak, ulah nu sering nu kakarak, nu sering oge nangis bae. Kuring meme mulu dan kamari hampir 200 jamaah ngiring saring sim kuring kompak da sok nabung. Kuring sok ngayakeun tabungan umroh. Tabungan teh satauneun karak berangkat, satahun lunas berangkat. Jadi henteu langsung gubrag henteu. Jadi ka jamaah tidak tertekan. Samampuna setorna anu 2 tahun aya. Hayang jasa bubarok ek nabung 2 tahun mangga. Kuring yeun deui program yeun 2 tahun kamari 3 rut. Ti Bayong Bong alhamdulillah aya bareng jeung sim kuring. Lulus tabungan anak 1,5 tahun. Tukang ojek tak 2an bisa umroh alhamdulillah, eta 2 tahun nabung alhamdulillah. Gitu dah nasibna Allah nu gaduh Mekah Madinah. Lamun cek nu boga na kudu nasib. Cek kuring tuh nu angkotna 4, mobilna mewah, tokona gede, can umroh, can jarah ka Nabi, tukang ojek geus jarah, alhamdulillah. Geus nyium Ka'bah jeung kuring babarengan, alhamdulillah. Kitu we maksakeun nabung henteu sekaligus. Insyaallah bisa nasib, amin. Caririk dijajarkeun halaman Masjidil Haram. Bari dibagi 5 karom. Per karom di absen si jamaah nu tinggaleun. Karom hiji komplit bah, karom 2 komplit. 5 karom komplit. Tak gigireun kuring aki-aki teu eureun-eureun ceurik bae. Kunaon sukuna kaleyak. Ana serius. Aki-aki. Aki-aki gigireun. Cek kuring kunaon bah cerik wae. Loba dosa. Keur ngorana bader. Maka bayang menan dosana keur ngora. Bah, kuring ge sarua loba dosa, pandek bebersih ya di dieu tobat. Ya naon? Masjid Haram namana? Ieu hareupeun. Disangka hotel. Da meh nama kakarak. Begitu dituduhkeun ieu batah Masjid Haram teh ieu Ka'bah di jero. Mungkin kenceng mewekna. Ih, hanya kali bejaan. Jadi ngariweuhkeun aing da. Geus repe, siap-siap urang asup ka Masjidil Haram, ek toab hayo. Jalma, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam menuju pelurus ke Ka'bah Baitullah. Ikuti doanya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Mungkin asup ka jero masjid brai Ka'bah di payeudeun soca. Maaf, nu ti luar nangis ngagukuk eta jalmi-jalmi. Begitu ka jero Masjidil Haram ningali Ka'bah payeuneun soca ngadadak eureun nararangisna. Lamun ditanya saurang-saurang mirip jawabanana. Kunaon Bu, Pak? Begitu asup ka Masjidil Haram ningali Ka'bah di jero Masjidil Haram ngadadak eureun nangis. Jawabanna hampir mirip. Teu aya nu pantes disombongkeun. Ketika ningali Ka'bah teu aya nu pantes. Teu aya nu pantes. Ek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah. Harta rek disombongkeun. Maaf. Harta nyombongkeun harta urang di dieu di Mekah eueuhna naonan geuning. Di Mekah, Masya Allah orang Saudi beli mobil mewah anyar keluaran 2024 kamari anyar Lexus harga 1,1 miliar ternyata ke orang Mekah dipakai ngakut embe. Urang di lemur boga apaan sahiji geus mung nanya ka tetangga. Da batur ge nyahoon tak mobil teh 5 tahunan. Kadang tina belokna remna jejeritan. Kiridit beda remna eta. Sok rek nyombongkeun naon deui. Jabatan rek disombongkeun jenderal bintang 4 ketika toab ngulingan Ka'bah teu dibabawa ta bintang. Lalaki kabeh seragam sarua ketika toab kal mayit sataranjang seperti mayit ngan ukur ditutup 2 helai kain ihram putih atas bawah cukup jabatan teu dibabawa. Leres?
Ek nyombongkeun naon deui di hadapan Allah ayo. Kakasepan ek disombongkeun. Maaf, di Mekah loba nu leuwih kasep. Saudi jara rangkung, Libanon bararodas, Pakistan, Turki mararancung. Tak kuring lamun di Mekah di ditu leumpang di hareupeun hotel sok teu pede. Atuh hareupeun Saudi jangkung aing pendek. Lebanon bodas aing geuneuh. Turki mancung aing sayaya pesek. Sadar diri mundur bae ka tukang. Bari syukuran ya Allah sakieu nuhun alhamdulillah abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti nikmat kacida seueurna Gusti aing geus disyukuri mah hate kaubaran burudul ti tukang rombongan jamaah Afrika negro kuring nyelap kadinya gabung nah jadi aing nu hurung ulah sombong ek geulis pang sombong pang geulis na sombong ulin ka Mekah nopi dengekeun jadi goreng geus ka Mekah mah lilis Irma Ema dengekeun Nunung entat dengekeun Dewi dengekeun Desi Sri dengekeun ulin sia ka Mekah jadi goreng di Mekah loba nu leuwih geulis Libanon mah bening loba bapak-bapak ti tatarajong leumpang